Bismillahirrahmanirrahim. Wal izzu kulluhu fi mukhalafatil hawa. Utawi mulya sakabeh izzu ikut tetap ing dalam nyulayaan ing hawa. Wa zillu kulluhu fi ittiba'i lan utawi hina sakabeh zillu ikut tetap ing dalam nganuti ing hawa. Wa yakhi gauruhu ta'ala lan nyukuping sira padawan Allah ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa Allah alam bimaradi anatah maka ngali sira ing wong kang ngadadakeun man ing pangeran man ing hawa man al ayata nutugakeun sira ing ayat. Jelema bisa mulia lantaran nyulayaan kana hawa. Jelema hina sakuabeh kahinaan lantaran nutur-nutur hawa. Izaid ko ayeuna berkibar amat benderana padahal mondokna da bareng jeung urang. Babarengan baheula masak sakastrol rejeng saanggel rejeng malah rokok ge osok babarengan siring sapotong ewang tapi ko ayeuna nya nama diangkat ku Gusti Allah beda santri araya pamajikanana bahenol nerkom kendaraan boga keur carita kikituanana babalasan eta baheula. Kemudian kadeleuna tenang tanyakeun naon rahasiana pasti aya nyulayaan kana hawa. Ketika nuleusi itu luar biasa tama pohara luhurna luar biasa pasti ngajauhan hawana. Lantaran perang di medan laga mah gampang aya waktuna saminggu sabulan sataun tapi perang jeung hawa nafsu satungtung umur urang aya hayat dikandung badan terus perang ngalawan nafsu najan aja urang mah teu pernah perang eta sia mah kos kitu ngajejes bae nah lamun urang deuleusi itu mah kiai kok kuari jadi kos kitu kunaon make batik. Emang ulah kieu make batik henteu aya ulah mah ngana tuh pejabat lain, polisi lain. Kok make batik sih? Ulah sok dihaharuan tau budaya. Henteu aing mah deuk ngahaharuan bae. Maksudna naon sih make batik nya na? Ih, jakena hayang rada gaya. Batikna aya arjunaan di tukang. Masya Allah nusa urang deui mah aya sami hajian deui deres tama nusa urang deui kombayana tukang ngadu domba tah eta keur carita kunaon sih hawa nafsu nyana resepeun babatikan sebab sok kaondang bareng jeung Ki Pudoli nyependi ka pendopo sok dibere 3 juta kiai mah hari lain kiai mah sok 500 kan dibeli 500 gede henteu salat teu khusyuk kiai kunaon laju boga tekad teu haram tadi pamarentah lamun teu haram nekadkeun teu haram moal ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah tekadkeun di jero hate haram duit pemerintah. Wah, kabejakeun ka pemerintah. Ulah dituturkeun sama kiai jihadus los. Ini tante nuturkeun aing. Sia mah dititahkeun henteu tuh kumaha henteu. Rasakeun bae ku sia. Ngeunah henteu sia ibadah. Lain kitu cenah pan haram ti Allah, aing nang ti Allah. Pan atuh cenah duit pemerintah haram. Ngaji atuh sia. Ulah di kantor bae. Ya aing sok cenah ngaji leg-leg Gusti Ki Golkar moal aya Ki Golkar nu ngaharamkeun duit di pemerintah parang sana lamun urang ngaji Riyad Takrib Fathul Muin Fathul Wahhab Riyadhah moal aya nu ngaharamkeun
tapi ketika orang julusup ngajina Minhajul Abidin Maimuniyah Ihya Hikam jadi sama akom ngaharamkeun sate di makom mana nu mantak ngaji ieu mah teu meunang budak leutik mah teu meunang ngaji kos kieu ieu teu meunang mending baralik we tas mingguan balik ngadar wuduk 2 piring balik geus ulah milu ngaji kitab ieu kabalinger engkena kabalinger cenah hadana aing mah lain budak leutik kolot ge teu ngaji sia sarua jeung budak leutik sia mah leuwih ti budak leutik TK sia mah aduh waktu jangan ngaji aca ieu mah geus makomna makom kelas elit ieu mah ieu bangsa Jokowi ngajina kos ieu mah maksudna ieu majang perbaikan syariat ketika ngalaksanakeun syariat supaya ngagenclang makelah tasawuf geus ketiga nu deuk make tasawuf loba larangan-larangan di syariat mah pek bae deuk kumaha ge tapi ketika urang make jalur thariqah hayang datang ka hakikat atuh mun larangan thariqah naon bedana jeung syariat nantak make aturan di thariqah mah hiji ulah toma ulah ngarep-arep nu batur ulah ngarep-ngarep pamere lantaran nu aya di leungeun batur ge nu Allah ka Allah bae si mentana urang lamun dina thariqah mah kuari mimiti ngadoa hayang sorga embung ka neraka ketika dibere jalan ku Allah daeklah ibadah ngajauhanlah maksiat eta teh diijabah doa ngaranna taekeun ku ari mah ulah hayang ka sorga ulah embung ka neraka mulai urang ngadoa-doa diijabah plong bae teu hayang ka sorga teu embung ka neraka akhirat teh pohokeun ka mana tuh ka Allah mantak lamun di makom syariat mah sia ibadah endeu ka mana ieu endeu ka sorga hayang naon hayang ka sorga makom syariat di makom thariqah mah lain sia ibadah ka mana aing mah besi teu kapanggih jeung Allah ka sorga jeung ka neraka geus eueuh di hate aing mah besi teu kapanggih jeung Allah beda maksud nu bodoh yakni ahli syariat hayang ka sorga embung ka neraka emang di dinya makomna nya nama ketika naik ka luhur sorga jeung neraka mah makhluk hayang ge ka khaliq nu nyieuna rempan besi teu kapanggih jeung nu nyieuna tuh ketika orang abrut-abrutan dikiriman kue bolu ti sarwiti seserian dinikmatilah kue mantep buatan sarwiti indah amat ketika boga maksud hayang ka sarwiti kue dibikeunan teh ieu ngeunah ieu kue bolu teh hayang aing mah kunaon sih aing mah sapira kue geunah sapira kue hayang ka nu nyieun kue aing mah maningan bolu nu di ditu daripada bolu ieu emang kunaon elehaneut tuh kan gimana bung bolu eta mah jeung ngene beak bolu itu mah moal beak-beak kan cenah sia sariri heran hayang bolu gajan kumaha aja kos gitulah nah kahilahan seluruhna aya dina nuturkeun hawa urang teh dibere ilmu ku Gusti Allah teh setiap jelema dititipan ilmu bisa maca Quran bisa ngahartikeun bisa ngamodif melalui alat di usul pikiran kurang timbullah hukum pinter jana ngaji atuh kuari indah jasa hirup kurang teh bergaul jeung jelema usum kampanye imah ngabayang ngadoakeun bae usum muktamar imah ngabayang ngadoakeun bae usum nu kadar itu teu aing mah ka majelis ka masjid ka imah ka majelis ka masjid ka imah kok cicing bae ge nya di lembur nya cicing bae kok benderana naik ka luhur mulya Allah anu mere mulya
aya babaturan leuwih pinter tinyana kemudian asruk-asrukan kuari diajaklah ku bupati kampanye pilkada diajaklah di partai Golkar lantaran partena Golkar teureun-eureun nyana naik ka panggung hidup 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 hina ilmu ngan sakadar dibayar ku apansa ilmu ngan sakadar dibayar ku majelis ilmu sakadar dibayar ku pondok dibang-bangunkeun naon hartina pondok naon hartina majelis ari eueuh nu geus sian pondokna bagus 2 tingkat santrina barang dihitung 5 jeung tihang ai tihangna sabaraha 4 santrina hiji berarti hina aju perasaannya na capek ingkig-ingkigan ke kumpulan ke musyawarah jeung syaitonir rajim ke kumpul di pendopo ke capek hina lah babarengannya na jeung jelema-jelema hina indallah kabelah dieuna masyarakat geus teu percaya ngariung teu diondang santringan hiji terus hina ilmu mah aya cuman hina lantaran nutur-nutur hawa kurang jelas keneh bae kuari mah urang bogoh ka awewe lamun urang pasrah tawakal tu Allah abdi nang Gusti meureun jodona ge ti Gusti nyangakeun sadaya-daya bakal mulya tetapi lamun urang mikahayang kenal lah jeung sarwiti urang Cikupa mulai di SMS ku urang ajo nitah datang sarwiti na ba'da maghrib mulai orang nutat tadina salat awabin lantaran janji jeung sarwitin teu ba'diah gente langsung berangkat hujan nararincik setik masalah lah hujan setik ya dilempangkeun kurang bensin meulilah bensin kabeneran tutup pomna aya ge babaturan urang menta urang ka babaturan heula ieu ka Cikupa heulanan hina nya peuting nya kehujanan nya menta bensin emang teu hina atuh hina hanya sekedar demi itil hayu sia hina ngahinakeun diri sia datanglah urang ka Imam Sarwiti disambutlah ku Sarwiti hawa urang akur lain lalagaan mulailah urang diuk manang setengah jam cak Sarwiti be lamun ngabasong ngeuna amat siap aya duit tenang aya padahal mah teu boga sapatu digadekeun mulai kaluarnya na hujan ngaririnci keneh leangan baso ka pengkolan eueuh tutup lantaran hujan aju Sarwiti nge-SMS aya basona eueuh geus bae balik tenang ke muga mah neangan heula kakak neangan ka Cimone masyaallah coba eta ti Cikupa ka Cimone neangan basonya hujan yang peuting ieu hawa nafsu coba lamun di imam menang sabaraha juz ta maca Quran barang sana indah bae indah lantaran hawa nafsu saya baso nge-SMS nya nah hayang baso naon ieu baso tajong baso setan malpinas baso jurig cak Sarwiti emang konon yang baso jurig sebab nu meulina ge jurig eli baso tuh kan hina kan dijual sepatu gadekeun lah jam eueuh sepatu eueuh aya ge tafsir Munir nu geus hafsah teh dijual tafsir Munir geus 2 jilid bebeakan hina kuari lantaran aya hubungan integral internal antara Ki Zaid jeung Sarwiti hubungan khususon ila ruhi jadi kuari nyana siap melaksanakan perintah-perintah Sarwiti beuki hina kadituna nafsu bunga ngan hina katingali lagu keluarga Ki Zaid kuari jadi kos kieu babaturan ge ngahanjakalkeun atuh sia kira-kira aja aing ngorah heula tapi teu kitu-kitu teh rahasia perusahaan hina geus eta dina sok adzan sok qomat kuari tilok eta dina sok ngamutar atur di mushola di masjid kuari teu mabok cinta hina ieu keur cerita
urusan ke pemerintahan tuturkeun Gusya hina encan engke ujung-ujungna geus jadi bupatina tilok mirenge ka kiai anu pipilueun sugan ditegor dibere henteu malah ditutup ujana telepon ge bebeja nyana ka asistenna mun aya kiai anu telepon gas kedai dipasangna engke pilkada hareup diganjel doang nya mah mun cara mobil truk nya mah ganjalna tah jadi kiai eta lamun sok ilu pilkada kiai ganjel sebenarnya eta kiai ganjel nah nuturkeun ka hayang nafsu kasih dahar bae lamun nuturkeun ka hayang capek hayang anu meuli heula merangkat capek emang teu capek gitu indah ke kadeulina doang capek sebenarnya mah lain jeung santri mah indah sebabnya nama teu nuturkeun ka hayang budak lapar masak woi jauh lauk nak nu aya bae tetep habek ge aya kita udah babaturan sarua milik Allah nu saha Allah ditetep bae gojan babaturan nomor woi lauk aing atuh engke we diganti hese amat sih sia pokokna mah nu sia sarua jeung milik bersama nu sia nu aing gitu bae sia begitu amat ngomong nu loba omong begitu tenang we santri mah masak daun enggak masalah sebenarnya nama mana nu asup baik tenang ya nama tidak beli sendal anu mana baik diasupan gue kan waya digerok woi teh sendal lain oh iya lu sia nyangan atuh gantina jang aing iya dibikin tenang jadi keindahan masan teh kunaon nafsu diwara Numantek lain teu bisa nyieun pondok bertingkat-tingkat lain teu bisa nyieun kantin apa ieu teh dididik lain sakadar endek supaya bisa maca kitab doang sakadar ngadidik endek maca kitab doang mah di kelas-kelas kurang bisa siapa kelas 1 siapa kelas 2 siapa kelas 1 ambalak gampang teh mau kos kitu mah heuy nyieun kelas-kelas kos kitu teu kudu nyontok ka sanawiyah aliyah teu kudu teh mah SMP lain SMA lain si horeng sanawiyah Allah awa sekolah Mandalungan tekudu santri masa gejebrung mah geus saha anu pinter eta nu bisa gitu bae geus teu kudu di kelas-kelas sebabna lain sekedar ilmiah tetapi akhlakul karimah lain sekedar ilmiah mah gampang teman teu kudu niru-niru nyieun sorangan bisa tapi lain eta supaya masak sorangan nyeseh sorangan supaya sarete di kasur di ubin di tehel di taneuh akur bae supaya make anggel jeung teu make anggel akur bae tilok aya santri ribut woi budak anggel aing ribut tilok aya woi eta kasur aing misalna make kasur di pondok paling ge euy tumbila pindah sia ka ditu bulah di aing bae paling ge kitu santri mah eta teh kiriman Allah segala tumbila segala tuma kikiriman Allah mana aya santri nu teu budug goblok kikiriman Allah siap pikiayeun abeh engke supaya budug jeung teu budug akur oh dibudugkeun bae ku Gusti Allah mantap lamun teu budug bal jadi kiai tetep kudu mengalami budug heula antak cek noncan mondok moal mondok aing masih budug prak nya teu mondoknya budug parah tah tuh. Iya cobaan tuh gejala abeh engke datang ka imahna tahan banting ketika nyana teu dihormat ku tatangga ieu aing memang tiba lagi kieu ketika manehanana teu dibere gelas tuh bagus di pondok boro-boro gelas aing mah dipanyuk ke terus bae ketika engke teu dibere naon sareuh anggel di pondok sabaraha taun terus make anggel aing mah ketika di gitu ngaran panas di pondok geus jadi keur dibere senang sakitu dibere susah sakitu dibere geunan sakitu tak eta teh hasil mondok coba pondok modern mal bisa lain sekadar maca kitab jeung maca kitab mah babari atuh tanyaan santri carekanan kurang santri apalkeun sia ngejar ilmiah gampang tetapi lain eta akhlakul karimah supaya urang nuturkeun uswatun hasanah kangjeng Nabi. Iya nu hese nah tahan banting ketika orang datang ka imana di kiai-kiai ku batur dicarekan ku tatangga can sabaraha itu malah nang tangan carekan deui aing
urang diundang aja teh dibere berkat can sabara paling ge aing moal daek deui ngari suul khotimah tuh. Nah tahan banting iyalah pondok pesantren nu mantak diarantap sebab ieu mah tetesan wali Sunan Rahmat nyieun pondok pesantren terus sasari pidato Maulana Hasanuddin terus kabelah dieuna kieu bae emang naon lain ngejar ilmiah sekadar ilmiah tapi di samping ilmiah horenganang akhlakul karimah supaya datang badai dan lain sebagainya nyana tetap ke Allah eta nu dimaksud. Nah mulia sakabehna mulia fi mukhalafatil hawa zillu sakabehna fit tibaihi nu mantak afaraita man ittakhadha ilahahu hawa ente pernah deuleu sok deuleu jelema anu ngajadikeun hawana sebagai pangeran capek jeung hina hayang apaan sa kuli heula capek kan ye hayang boga mobil oh anu capek hina ulah boga kahayang kumaha Allah Masya Allah karim kayak teh kos gitu babari ngomong mantap dibuktikanlah di rukun Islam syariat kurang kuari ditorikokeun lamun tadi syahadat supaya syahadahna teu bohong supaya boga rasa mindahkeun ti syariat kana hakikat melalui torikoh supaya timbul rasa abeh syahadat bener-bener karasa kuari salat eta berarti keur mukalama jeung Allah sebab menang ti Allah cak Gusti Allah Muhammad besi ere kapanggih masyarakat anjeun besi hayang kapanggih jeung kaula umat anjeun ieu oleh-olehna pagawekeun nya bejakeun nya ka masyarakat ka umat anjeun mun hayang kapanggih jeung kaula ieu salat paranti usul ka Allah. Nah kuari puasa aya sakadar pindah dahar mah loba nu bisa ente mah urang kota Ambalaya urang kampung Ambalaya tapi makna daripada puasa horenganan urang bertolak belakang jeung hawa ieu nu mahal ketika urang zakat ngaluarkeun zakat babari horeng makna zakat lain sekedar ngaluarkeun harta pengorbanan moal luhur agama mun teu diperangkeun moal luhur manusia mun teu dikorbankeun korbankeun atuh nah mantak makna puasa adalah merangan hawa geus puasa na syariat jeung puasa torikoh bakal beda puasa nu bertorikoh jeung puasa hakikat bakal beda ketika puasa syariat pindah dahar doang malah lobaan keneh di bulan puasa dahar jeung nginum batan teu puasa di torikoh lain beuki ngamantepkeun naon kitu ngaranna posisina misi jeung visi dika Allah keun nu kamari rada leha-leha kuari mah difokuskeun ka Gusti Allah ceuli irung kabeh ka Allah kabeh ieu teh ya horenganan lain sapuasa-puasana merangan hawa mata dijaga teu dipake dula deuleu celi dijaga teu dipake dungak denge irung dijaga teu dipake umba ambe leta dijaga teu asal ucap-ucap leungeun dijaga teu padu nyekal ieu teh hawa hayang sabenerna deuleu itu pengkolkeun hayang sabenerna ngadengekeun eta pengkolkeun ieulah puasa sakadar pindah dahar gampang tapi puasa merangan nafsu ieulah thariqah hawa tah mulyanya nah kabelah itu na geus hakikat lamun golbu poho ka Allah sadetik batal puasana di thariqah lamun aya bae mata dipake maksiat batal puasana di thariqah mun ceuli pake lain ka Allah batal puasana urang mah di syariat teu batal teu naon biasa bae mun can dahar can nginum urang mah teu batal tapi di thariqah mata dipake maksiat lain ka Allah batal puasana lamun di hakikat hate poho ka Allah sadetik batal puasana
Iyalah nu hese kos kararituna. Nah, nu mantak bakal berbeda jelema ibadah di syariat jeung ibadah di thariqah. Berjalan ibadah di thariqah jeung ibadah geus dina hakikat. Atuh lain deui. Nu mantak engke ahli hakikat neuleuh ahli thariqat lah karak datang ka dinya sia mah. Ahli thariqat neuleuh syariat lah puasa lumrah sia mah. Disebut ge puasa awam, ieu puasa khos, itu khusus. Nah, lamun aya sarjana neuleuh jelema kanu keur kuliah keneh urut aing. Cak nu kuliah keneh, cak nu kuliah neuleuh kanu SMA lah tama urut aing. Selalu kitu bae. Nah, kitulah dina ibadah sarua bae. Nah, ieu hawa-hawa wala izzu kulluhu fi mukhalafatil hawa. Tarif hawana geus tinggal praktekna urang nyulayan ninggalkeun hawa nafsu. Urang hayang mulya, urang hayang hina, mulya jeung hina aya di diri urang. Sok beda. Urang awak urang dek dimulyakeun, urang nu ngamulyakeun urang. Urang awak urang dek dihinakeun, urang nu ngahinakeunana. Ki Zaid jadi kiai tapi hina nyana anu ngahinakeun lain Allah. Ieu mah keur carita bahasa ahli tasawuf geus kitu. Si itu mulya najang nyana, si itu hina nang nyana. Nunyin mulya jeung nunyin hina nyana sorangan urang sok disiapkeun geura dek dimulyakeun awak urang dek dihinakeun awak urang hina eta keur bahasa sompralna padahal mah teu niat mulya teu niat hina urang ibadah ka Gusti Allah ngan bahasana kudu kos kitu kesitu satungtung urang nutur-nutur hawa hina satungtung urang geus bisa urang ninggalkeun hawa urang bakal mulya. Teu kudu bebeja ka batur teh mah urusan urang jeung Gusti Allah. Ibadah nititah ku Allah, nu endek ngaganjarna Allah. Jeung teuing sekitarna mah endek menilai kumaha, nu penting urang jeung Allah. Ieu mah urang mah deukeut jelema bae susur di kieu-kieu. Noel heula mah. Ye. Ini dong. Bau. Haji Pendi susur sabadak ieu. Giliran bae sorangan susur di mana nya di mana. Teta kos gitu, asal aja jelema bae Quran dibuka ku cenah. Woi. Qol-qolah qof. Kutub jaddid. Bae jelema Quran di mana nya di mana? Oplo teh jelema kos gitu mah. Ka Allah. Urang titah ibadahku Allah, nu rek narimana Allah, nu rek gaganjarna Allah. Jelema sekitarna ulah dideleh. Bodoh teuing, deuk kumaha bae, nu penting aing ka Allah. Aya di syariat lain satungtung aya jelema dibagus-bagus eueuh jelema teh mantak beda ahli syariat mah mundu ka masjid rapi jas dipake 2 rangkep jas dake sahareudang elos jas dipake sorban dipake udeng ban Vespa meleh giliran we salat sorangan make kaos cangklek tukangna rinso cek kira pangeran teu neuleukeun meureunna. Tah ieu ahli tarekah mah lain. Di luar di jero kasih kos kitu bae. Nyana kaluar kitu pakaianana sebab ittiba'an li Rasulillah. Nuturkeun Kangjeng nanaon di jero kitu bae kajen kumaha. Aya jelema kitu, eueuh jelema kitu bae. Nyana mah sebab Allah nu dideleuna. Kitulah ahli Allah. Kurang beres ceritakeun mahfud nomor kahiji tinggal fa ammal mahfudu bil harfi wallahu a'lam bissawab.